Peteuy teh matak nyeri awak tapi teuing kunaon dah hayang deui tinggal gara menu tuang paiki dinten ayeuna dugi kakot komplit kitu. Aya urap daun sampe, aya peteuy, aya terong, aya pindang. Eta we ta anu dina coet andalanna mah sambal tarasi Ibu Lina. Atos beres dipocelan mah si peteuina tuh urang kucuran sambal tarasi. Pokona mah guys enak pisan tapamimun si sambal tarasi dikucurkeun kieu teh. Aduh paiki ayeuna mah euy make bahasa nya eta bahasa barudak ayeuna geuningan halo guys paiki ieu nuju tuang sareng peteuy. Tuh tinggal guys paiki teh hilap tadi teh nya henteu kasebatkeun ta paiki teh aya tuangna sareng bala-bala oge. Sambal tarasi mah selain nikmat sareng peteuy tuh sareng terong oge enak pisan. Pokona mah wajib dicoba guys tuang sareng peteuy sareng sambal tarasi sareng terong. Bari sabenerna mah paiki teh ieu teh tos nuang peteuy teh sok nyeri awak, nyeri cangkeng, nyeri bitis, nyeri sirah. Kadang parinikan oge eta teh sok nyeri kana ngompol oge tepati lancar. Tapi teuing kunaon atuh da kana peteuy teh hayu we paiki mah hayang dihayang deui. Teu aya nu dagang ka bumi paiki oge da ayeuna mah geuningan ku zaman canggih. Anteng-anteng teh atuh scroll Facebook teh jual mararuncul eta teh nu dagang peteuy teh. Gasna gai di order peteuy cenah 50.000 sakantet ceuk akun anu hiji. Aya deui scroll ka handap teh akun anu kadua mangga cenah ready peteuy balalotot. Saur akun anu katilu teh mangga cenah bili aya nu peryogi peteuy ready di bumi abi cenah dugi kakot pararanjang kieu peteuina oge. Abong nuju usumna ketang ayeuna mah nu diararapdatekeun teh peteuy we jeung peteuy. Tapi aya untungna oge ketang gaduh sosmed teh janten ayeuna mah bade icalana naon oge gampil. Gampil terkenalna da ayeuna mah atuh ti budak leutik, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, nini-nini, aki-aki sadayana ayeuna mah hampir gararadu HP. Gararaya geuningan da ibu-ibu sareng bapak-bapak ayeuna mah geuningan ararapdatena ge aya nu TikTokan. Naon we geuningan kegiatan naon ge ayeuna mah di-update. Contohna we ieu jiga Pak Iki katuang-tuang oge atuh di-updatekeun we Pak Iki mah tapi kan bae katangnya tong dibeja-beja guys. Tong dibeja-beja kumaha cenah atuh Pak Iki ari di-updatekeun kieu mah da arapaleun kabeh. Ditonton ku tatangga atuh engke teh ngarariung diobrolkeun cenah Pak Iki tingali tuang cenah manekot jiga nu nikmat sareng peteuy. Bari teu kagok Pak Iki mah ongkos sieun nyeri awak tapi tuang sareng peteuy teh ieu teh kot 2 papan. Saking ku nikmatna tinggal peteuina oge diawurkeun deui kana sangu di kucuran sambal tarasi. Kela guys saacan dihuapkeun tuh ku Pak Iki teh urang uek-uek heula sangu sareng peteuy sareng sambalna tuh belewekkeun we ku Pak Iki teh. Pokona mah guys next to the mat nikmat pisan. Salaresna mah ieu teh tuang teh Pak Iki teh duaan teh gigireun Pak Iki teh eta teh Ibu Lina ngan cuman alimeun di video. Pak Iki senari Ibu Lina resepeun kana peteuy nya sami we atuh resepeun da enak geuningan peteuy mah. Cuman bedana teh ari Pak Iki masuk resepna teh kenging ngulub, kenging ngabeuleuh. Anu atah oge resep tapi leuwih nikmat keneh kenging ngulub sareng kenging ngabeuleuh. Beda sareng Ibu Lina mah teu pati resepeun kenging ngulub mah. Resepeunana di atah Ibu Lina mah kantenan sareng sambal banghar geuningan sok mantap. Tuh tinggal gara Pak Iki atos mocelan deui peteuy diawurkeun kana sangu dikucuran deui sambal tarasi. Pokona mah Pak Iki mah pamimun aya tamu, aya nu ka warung tara kerasa cengkat Pak Iki masuk antep we cenah ku Ibu Lina. Pokona mah keur nikmat kieu mah alim diganggu geuningan pamimun diganggu teh sok ngadarak teu nikmat engkena teh. Jabanying hareupan tamuna ge sok ararisin atuh pamimun nuju tuang peteuy kieu mah sieun bararau heos. Sik guys di daerah anu sanes sami henteu nuju usum peteuy da diteun Pak Iki mah atuh hampir seueur ieu teh nu icalan peteuy teh. Hampir jul-jol atuh da kerek ge kamari meser sakantet eta geus aya nu nawaran deui cenah Pak Iki Ibu Lina bade peteuy. Mangga we sur Pak Iki teh bade masihan mah pamimun bade meser moal waka da ieu ge atuh nu sakantet acan seep. Sok ararane cenah Pak Iki mah ari bade dipasihan bade ditampi ari ditawisan kudu meser cenah moal waka aya keneh nu kamari. Tapi leres oge nya Pak Iki mah nah bisa kitu.